Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang bidangan dongeng Sundanya urang dongeng deui urang narasikeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantun jejara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu satya manco kadongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarkeun sagarupinanya tong hilap di rojong ditaroeran tombol sukre-sukrep. Mang oge nganungeunkeun kanu parantos laik oge komen. Mangga mitra supados tenjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Laju we kira kapati jeung si Jamros teh ngadon ngararap we monok dia talemur. Gimana anu kadatangan ku kira kapati jeung si Jamros teh henteu bisa nolak atuh dalaku mah. Lantaran sieun ka adi ancam ku eta dua urang jalma jahat. Sanyana peuting eta dia talemur teh geus aya korban. Anak salah saurang bangeus si lemur teh cenah geus digadabah ku jalma bule. Puguwe atuh pikeun si Jamros jeung Garagapati ge kaget. Waboa cenah eta awewe teh geus digadabah ku si Jaka Sagara. Jadi eta jalmana teh bulenya. Anu geus ngagadabah urang dieu teh. Laras telepat. Eta jalmana teh cenah bule. Moal salah pasti eta teh si Jaka Sagara. Kenaha aki wawuh ka eta si Jaka Sagara teh. Eta bangkluk teh boga pasualan jeung adi dewek. Tah si Jamros malahan mata dike diudak. Wah, sugan teh hanteu yang nyeun tindak laku kajahatan geus ngagadabah urang dieu. Oh, kitu kutan teh. Nya hanjakal atunya teh kenging kacang kalak. Teh si Jaka Sagara teh. Sumuhun warantos ngagadabahnya ini. Alah karunya ting we. Wang kaning sakedap dige bade ditikahkeun. Ayeuna kudu ngaranapan we birang. Ke nagaduh pasoalan naon sareng aya Jamros. Dewek nyeri hati ku eta si Jaka Sagara teh tah. Jalma jahat jelema teh. Alah pokona mah lamun beunang marek dikojoran sekalian. Kuring oge kungsi disiksa ku eta jelema teh. Tembal si Jamros ngahaja we ngareka caritaan. Ngarah urang lembur teh boga sangkaan lamun si Jaka Sagara teh jalma jahat. Sok sanyana mah pikeun ki Jamros pon kitu deui kira kapati ge maneh teh ngarasa kaget nah cenah si Jaka Sagara teh. Bet nyieun tina kelaku kajahatan kapan lain jalma jahat buku maranehanana anu jahat mah. Nya atuh teh si Jaka Sagara teh sakitu jahat nanya. Mudah-mudahan we saengana kacang kalak. Enggal katewak. Inggi seueur deui korban. Pokona lamun seuk beunang mah arek langsung dikojoran jalma kitu mah. Monggo saya masuk sadiakeun. Dewek duaan teh lapar oi. Hayang dahar. Ceuk Iragapati minta dahar kana boga imah. Mang Endin atuh manis sieuneuh. Sanyana mah hatena ge mikir. Nah cenah nyebutkeun Jaka Sagara jalma jahat sedengkeun eta dua urang jalma ge jalma jahat. Lantaran arek milu monok oge maksa. Malahan mah kiwari ge minta dahar maksa sagala rupa. Mang Endin teh laju we ngoloyong ka dapur. Nita pamajikan kaprak-kaprek. Eta sema teh cenah kudu gancang disuguhan dahar bisi kaburu ngamuk. Cilaka eta sema teh minta dahar maksa. Gancang kudu gancang disuguhkeun. Bisi kaburu ngamuk. Nya nah hasa benerna eta urang jalma teh. Mani aya ku maksa, tapi tadi ku kami kadenge mah boga pasoalan jeung si Jaka Sagara. Nya anu geus ngagadabah Nyi Eni. Saha atuh sabenerna eta dua urang jalma teh bawa sarua jahatna. Nya kateuing, ulah tarik teuing euy, bisi kadengeun. Kumaha dar lamun urang teu kakalakeun. Nya-nyakeun atuh dagoan. Itu ku kami arek disayogikeun.
Pirasmi ti kuragi doe kaprak-kaprak rek nyuguhan dahar. Sedengkeun ari Kiragapati jeung si Jamros mangobrol we di tengah imah. Teu sangga eta si Walak teh geus ngakadabah wano jauh urang dieu euy. Oh, jalma jahat oge geuningan. Nya Kang, ngan bae kuring mah teu kaharti. Nah si Jaka Sagara teh buat jadi jahat. Ngakadabah wano jasa garupa. Jeung deui aneh kapan masih diudag teh kalah ka kabur, bari jeung teu wawuhun ka urang. Nah saha atuh eta sabenerna nya. Nah si Jaka Sagara da teh, tapi dah jelas. Urang teh kapan hanteu kapalingan tinggal. Eta jalma teh si Jaka Sagara. Kiragapati jeung si Jamros teh hanteu apaleun. Lamun sanyana mah eta teh lain si Jaka Sagara anu asli tapi Jaka Sagara mamalihan. Daya lian ti si Sukmara anu geus malih warni malih rupa. Sabada nu malikeun jabang bayi. Elmuna teh kiwari mingkin sampurna. Malahan kapanan Kiragapati jeung si Jamros oge katipu we. Caturkeun si Sukmara anu jadi bahan obrolan mah kiwari teh geus tepi ka padumukanana. Gek tiuk nyalurkeun batu bari mikiran kajadian geus karanapan. Nah saha cenah eta dua urang jalma teh kawasna bae musuhna si Jaka Sagara. Jika nama eta dua urang jalma teh musuhna si Jaka Sagara, tapi aing yakin ilmu malih warni malih rupa kiwari teh beuki sampurna. Lantaran eta dua urang jalma kenyang kana ka aing teh si Jaka Sagara. Rasakeun si Jaka Sagara. Bakal loba jalma anu nenengan maneh. Lantaran maneh disangkana jalma anu geus ngagadabah. Tiap wano jadi urang lemur. Keun cina karasa. Bongan Asia. Coba-coba ngahalangan kana pagawean aing. Ngamusuh ka aing. Sia kudu narima akibatna. Si Sukmara katempo kawas anu sugumanaker. Kana hasil neureuman ilmu malih warni malih rupana. Pun kitu deui manehna sugema lantaran pasti cenah si Jaka Sagara teh bakal pada ngudag-ngudag. Lian ti ku eta dua urang musuhna pun kitu dikucal ama sejen. Dianggapna si Jaka teh geus nyieun tina kalaku kajahatan. Kuledag atuh ngagolereun luhureun batu panonna neuteup kawas nyawang kanu anggang. Sini nih Maranti ke pasti bakal milu bunga. Lantaran ilmu malih warni malih rupa kiwari mah geus meh sampurna. Lamun geus sampurna cita-cita aing bakal ngawujud. Aing nu bakal ngawas sakabeh jago jeung jawara. Sakur-sakur urang lembur kudu tunduk. Sakabeh jalma kudu manut ka aing. Nurut kana kahayang aing. Cek si Sukmara bari seseuri we. Sorana teh manihan daruan matak pikukurayeun anu ngadenge. Bari katempo panonna teh mani ngaburileung aneh. Sorot panonna ge beda ti jalma biasa. Tukung sila korejat kek diu sila mani meneko. Teuing kunaon eta Sukmara teh. Kawas aya nu diteangan. Geus kitu mah manehna teh ceulina teh mani ti rancung-rancung. Jika aya anu cacarita ditujukeun ka dirina. Bener we. Tukung sila ngong kadenge soratan pakatinggalan ukur kadenge ku si Sukmara. Sukmara. Ilmu malih warni malih rupa teh bakal sampurna. Sia bakal bisa jadi naon bae sakumaha anu pikahayang ku sia. Lian ti eta bakal buka kekuatan anu rongkah moal aya tandingna. Ngan bae obat maneh kudu nyumpanan kana pepenta aing. Tumbal jabang bayi teh kari hiji deui euy. Jaeta jabang bayi anu keur dikandung ku si Asih. Lamun geus hasil numbalkeun eta jabang bayi, ilmu maneh bakal sampurna. Kitu cenah cek eta sora teh. Utaya lianti Batara lambak hideung. Sing horeng si mana horeng si Sukmara teh geus kakawasa ku Batara lambak hideung anu kumalayang neangan wadah. Basa mereungeuh meureunnan nyaksian Sukmara keur tatapa. Laju keblus wae ka eta si Sukmara. Ari kitu nama lantaran basa keur napaan ilmu malih warni malih rupa teh aya anu salah
atawa aya kasalahan, aya panterangan anu dirumpak. Luyu jeung amanatna si Nini Maranti. Ceuk si Nini teh lamun aya aturan anu dirumpak bakal aya mamalana atawa lamun teu kuat ku gogoda. Bisa ngagilek lain ilmu malih warni malih rupa anu saestu. Tapi ilmu malih warni malih rupa anu palsu. Ayeuna mah urang malikan deui kana kajadian sawatara waktu ka tukang. Namangsa si Sukmara keur leuman eta ilmu malih warna malih rupa. Ngadon tapangeueum di walungan sarita 7 poe 7 peuting, bet dipareng teu kuat ku gogoda. Lain teu kuat digoda ku datangna oray atawa buaya ieu mah, tapi teu kuat ningali saurang wanoja geulis anu ngadoan mandi we. Meureunan bisa jadi eta si awewe teh ngaliwat kalebah dinya. Teu apaleun lamun dinya teh aya si Sukmara anu geureut apa. Basa ningali kayaan cai anu herang ngagenyas. Matak sager lamun mandi teh keur makayaan teh keur hareudang bayeung-yang. Si awewe teh laju turun ka walungan hade ieu curiga. Ari eta si awewe sanyana mah ngaranna teh Nyi Komala. Lain awewe biasa, tapi saurang jawara wanita. Si Sukmara anu keur anteng da babasa ngadenge sora anu ngagejebur. Basa diliuk tetela geningan cenah awewe geulis rancunit bari jeung dina kayaan geus burigir sabala geunyeur. Puguh we atuh si Sukmara teh manona mani molotot napasna mani ngahegak jantungna Ratu Gutunggulan. Aya rasa anu ngagalura kawas omak sagara. Anu pohara rosana nepikeun ka bedol. Moco cowe lat poho lamun manehna teh geureut apa kapanan. Beki lila, beki muncak, birahina teh beki ngagedean. Laju we matak ebat atuh, tapana teh. Geus kitu bangadegetan Nyi Mojang anu keureun ngeueum bari burigir. Ting kunaon Nyi Mojang teh dideketan ku si Sukmara teh. Laina sieunun, tapi kawas anu bunga. Dayohna wae eta Nyi Komala teh lain awe bener. Tapi awewe anu kakocawkeun lenger sok gunta ganti lalaki. Resep ngulinekeun para jajaka. Manawi teu aya pamegat. Saha akang teh? Ngaran akang Sukmara. Ari Nyai saha? Alah teu sangka. Aya bidadari turun ti langit. Ngadon mandi di walungan. Ngaran abdi mah Nyi Komala, Kang. Nya teu sangki. Geningan di walungan oge. Aya lalaki anu gandang. Lalaki anu kasep nyaeta Dewa Sukmara anu turun ti kahyangan. Duhanana teh silih ngutarakeun eusi hatena. Malahan mah duhanana teh kelu milampah pagawean anu teu uni. Pagawean anu nista, pagawean anu dilarang. Sakumaha salaki pamajikan anu can katalian ku hukum nikah. Sabadareng semilampah pagawean anu teu uni. Nyi Komala teh neruskeun di lampahna. Manehna teh arek aya anu dicukcuk sedengkeun si Sukmara meneruskeun dewe tapana. Awakna teh ngeueum dewe di walungan. Ngan bae aya nu matak aneh. Cai walungan nu tedna herang ngagenyas tedak nu madak jadi hideung ngagablek. Bet karasa ku si Sukmara teh aya keteran kakuatan anu nyaliara kana awakna. Nah aya naon cenah? Bet ngaranapan kajadian sarupa kieu. Aneh. Cai teh ngadak hideung geningan. Moal kitu. Ieu teh tanda lamun tatapa aing di ieu walungan teh geus cacap. Ilmu malih warni malih rupa geus sampurna. Cai walungan anu ngageblek hideung teh diperhatikeun we. Aneh. Lian ti karasa aya getaran kekuatan anu nyalihara kana awakna. Kiwari mah pikiran jeung hatena teh ngadak robah. Jika aya anu ngadalikeun we sorot panonna ngempururung pikasieun. Terila kitu nate. Cai balungan kiwari manggeus herang sakumaha biasa. Si Sukmara teh atuh hanya teh tawarungan. Bari karasa awakna teh kiwari mah asa bareurat jeung deui kakuatan teh asa mingki nambahan. Si Sukmara teh boga kayakinan lamun ilmu malih warna malih rupa teh cenah geus kacangking sapinuhna. Anu sanyana mah lain ilmu malih warna malih rupa anu geus sampurna. Tapi dirina teh kiwari mah geus kakawasa ku kakuatan jahat da eta we sabaraha kajadian. Si Sukmara teh loba nyieun tindak laku kajahatan. Loba para wanoja geulis nu geus jadi korban da eta atuh teu kaop ningali kembang desa.
Tekaup ningali anu herang gelis rancune telaju sok dikadabah. Barijeng nempuhkeun pagaweana teh ka batur. Dekapanan maneh teh hanteu nebongkeun rupa anu sanyan. Sabada si awewe teh nepikeun ka kakandungan. Laju wae eta orok nate ditumbalkeun. Teu saeutik para wanoja anu geus jadi korban si Sukmara nepikeun ka kakandungan. Laju wae namangsa keur kekandungan. Setepang bayi nanti ngadaka maot tina jero beuteung. Matak cilaka pikeun indungna. Kitu mitra lalakona mah. Ayeuna urang malikan deui ka si Sukmara anu keur aya di jero guha. Sabada ngadenge soratan pakatinggalan. Nyatana sora Bahtara Lamak Hideung anu marentah pikeun numbalekeun orok anu pamungkas nyaeta anakna nya si anu kiwari teh kapan keur kakandungan. Laju we ngangkulit dage sare dewe meniti beranaker. Dipepene ku suara bapebence, dipapaes ku suara satu peting, anu reang batemalan disarada di luareun guha. Sedengkeun ari di piremburan mah, peting teh asa panjang sokomo di imah anu kacicingan ku si Camros jeung Kiragapati. Pun kitu deui di imahna Nyi Eni. Nyi Eni sapeuting teh cacapehan teh bisa sare gawena teh ugeureuh ceurik. Nepi ka carino atuh hatena teh lianti nyidem ka sedih. Pun kitu deui neundeun amarah ka cecep anu pohara. Tageuleuh ka lalaki bule anu ngalakukeun tindakan jahat. Nya nu ngakukeun ngaran Jaka Sagara. Malahan Manyi Eni teh ngunek-ngunekeun siahkeun siah. Hayang males kanyeri we cenah ka eta lalaki nu ngaran Jaka Sagara teh. Can sudi rasaning ati. Lamun can baras kanyeri ka lalaki nu ngaran si Jaka Sagara. Anu geus ngancerkeun hirup aing. Tungguan si Jaka Sagara. Aing mah cicingeun. Aing bakal ditah jelema. Pikeun neangan maneh. Bocoran maneh. Dasar lalaki bejat. Lalaki durjana. Kitu kayan hate Nyi Eni. Anu hancur masa depan teh. Hatena teh ngunek-ngunek hayang males kanyeri ka si Jaka Sagara. Waktu nu lumaku marangan insan nu gumelar ka alam pawanangan. Teu karasa wae lajuna waktu teh. Geus aya sababaraha bulan ti eta kajadian. Teteh geuningan nu geus jadi korban si Jaka Sagara mamalihan alias si Sukmara teh lain ukur Nyi Eni wungkul. Di lembur-lembur sejen ge loba para wanoja anu geus jadi korban. Teu aneh atuh lamun si Jaka Sagara anu keur neneangan si Sukmara teh kiwari teh nyang hareupan masalah gede. Pada neangan pada ngincer. Musuhna teh lain ukur jalma jahat unggul tapi loba pisan jalma anu nincak dina jalan bener. Para jawara anu teh suka kana pagawean si Jaka Sagara. Si Jaka Sagara paksa kudu ngungkulan musuh anu sakitu lobana. Lah, kayak kieu mah ujang teh geus keuna ku fitnah. Cilaka Jang. Alah emang mah boga kacurigaan. Ieu kejadian teh pasti pagaweana si Sukmara. Anu salali ieu geus nyamur nyarupakeun ujang. Nyeun tindak laku kajahatan. Pokona mah yakin jalmana teh pasti si Sukmara. Bener mang, teu salah. Ieu teh pasti pagaweana si Sukmara. Saha deui atuh mang? Jalma anu boga pasoalan jeung uing, anu ngamusuh ka uing. Jeung boga pangabisa-bisa malih warni malih rupa. Ngan hanjaka nepikeun ka ayeuna can kapanggih ta si wawalek teh. Jeung di kapan uing teh jadi kararagok ite lumabah ka itu ka dieu teh. Kapaksa kudu nyang hareupan musuh anu sakitu lobana mang. Ari teu dilawan, uing cilaka. Ari dilawan kapan lain jalma jahat wungkul. Loba para jawara anu nincak dina jalan bener. Bener-bener ripuh mang. Nya serba salah. Nya Jang, tapi kumaha deui ujang teh kudu ngabela diri. Jeung mudah-mudahan bae atuh sagancangna eta si Sukmara teh gancang kapanggih. Gancang katimu kudu dicangkalak. Kudu tanggung jawab karena segala pagaweanana. Nyari ujang beunang ku fitnah. Satungtung eta si Sukmara acan ngabejakeun nu sabenerna lamun dirina anu geus boga tindak laku kajahatan.
Ujang teh salirana bakal diincar ku jalma loba jang. Musuh Ujang teh bakal di mana-mana. Nya mang. Kudu sagancangna beunang tasi kurang ajar teh. Hayu ayeuna mah ka urang ka itu tuh. Urah mapai jalan gede. Bisi panggih jeung nu keur neangan uing. Leuwih hade urang ada maribir we ngarah teu papanggih jeung jelema. Nya jang. Pangaranan pakulitan Ujang beda jeung nu sejen. Babari pisan pikeun anu neangan teh jang. Nya kumaha deui da geus ti kudratna kitu kulit uing mah kieu mang. Tapi keun baelah nu penting mah urang teu nyiar-nyiar we papanggih jeung jelema anu keur neangan uing. Ayo mang, tuturkeun kabar ditu tuh. Duana nanti lah lempang we maribir kasih sieun jalan kebon. Hanteu ngaliwatan jalan gede da inggih satu papanggih jeung jalma nu keur neangan si Jaka Sagara. Barang keur congcon lempang, aya cirim anu ngacorelat bari ngahadang ngahalangan jalan. Puguh atuh si Jaka Sagara jeung Mang Utun teh kaget nasa eta jalma teh. Nilik tina papakean nama lain jalma biasa. Tapi saurang ngejawara, bener we teu kung silahau harita teh cacarita ditujukeun ka si Jaka Sagara. Hai, nasi anu ngaran Jaka Sagara teh? Bener teu salah. Ngaran uing Jaka Sagara. Nah saha mamang teh? Naon atuh ngahadang ngahalangan jalan? Ngaran dewek Wikat mah. Dewek teh salari neangan si laing Jaka Sagara. Lantaran anak aing geus jadi korban. Geus dikadabah ku sia deuh. Hah? Uing mah teu rumasa geus ngagadabah anak mamang? Bontong angles sia kurang ajar. Sia kudu tanggung jawab kana pagawean sia. Kudu tanggung jawab kumaha ari mamang? Uing mah teu rumasa. Teu rumasa geus ngagadabah anak mamang, maksa mirusa. Puguh ge teu saeutik anu keur neangan uing teh. Lantaran uing teh dituduh geus milampah pagawean jahat, ngagadabah kahormatan para wanoja. Uing teh kena kupi tenah mang. Uing mah teu rumasa. Dasanya nama nu milampahna teh si Sukmara tah. Lalaki anu bisa malih warni malih rupa, nyamarkeun paningali batur. Ngarupakeun uing we. Ngarah uing teh katudingan. Puguh ayeuna teh uing dikeur neangan eta bangkelukna jalma jahatna. Bontong angles Jaka Sagara. Sia kudu tanggung jawab. Kudu daek ngawin anak aing. Atawa sia lamun teu daek bakal dikocoran ayeuna keneh. Pokona mah ayeuna kudu kabawa deuleu ka itu. Si Jaka Sagara teh daek atuh kudu nyangareupan eta Wikat mah. Anu boga maksud arek nyangkalak dirina. Derbae atuh duana teh tarung. Geus teu bisa diponah deui. Corelat kia jeleng syak. Wikat mana rajang bari ngagunakeun ruyungna. Rek ngapabuk kana sirah si Jaka Sagara. Lep si Jaka Sagara teh ngalalapkeun sirahna. Los ruyung teh ukur ngaliwat teh ngayuk bangbaraan duhureun sirah. Wikat mah beki panasaran. Leungeun kencana nyusul tepus panarajang hiuk. Rek ngagabrok kana dada si Jaka Sagara. Kapaksa atuh ku si Jaka teh ditana geduk da sebangkiung. Wikat mah nepikeun ka ngabangkiung kadorong ka tukang. Tapi teu lila Wikat mah laju we mancukeun di tangtungan bari masang kuda-kuda geus kitu mah sak gajreng dan rajang. Gerakan teh beuki karang jeung ngabahayakeun. Lantaran hayang sagancangna cenah nyangkalak si Jaka Sagara. Kapaksa atuh si Jaka teh kudu ngungkulan eta Wikat mah anu memang ngajak tarung anggeus-anggeussan. Basa ruyung mereka kebrok kana tarang laju we ditada atuh ditakis ku dampaleungeun si Jaka Sagara hiuk das. Nepikeun eta ruyung teh ngabartok potong. Ningali kitu mah Wikat mah ge ngaranjuk kaget teh geuningan cenah leungeun si Jaka teh aya ku teas teuing. Ante cukup kitu basa dampaleungeun si Jaka Sagara dikebutkeun aya hawa tiis anu nyaliara kana sakujur awakna. Ngajadikeun Wikat mah teh jadi kaku hanteu bisa obahan teu bisa gerak. Bari karasa we mani ngahod-hod kapulusan. Allah. Hampura. Uing kudu kapaksa ngalawan ngabela diri. Ayeuna ku uing mamang bakal dicageurkeun. Ngan bae mamang teh kudu percaya lamun uing teh hanteu boga dosa. Anu sanyana boga dosa mah si Sukmara. Ayeuna uing teh keur neangan eta bangkelukna mah. Nah bener.
maneh teh teu boga dosa jaka sagara. Aya jalma sejen anu malih wari malih rupa ngarupakeun maneh. Nya uing mah teu rumasa mang. Lamun uing jalma jahat mah pasti uing teh geus maehan mamang atuh. Ayeuna mamang ku uing bakal dicageurkeun. Ngan pepeujeuh yeuh. Ulah maksa ka uing pikeun ngaku kana pagawean anu geus ngareuneuhan geus maksa mirusa ngagadabah anak mamang. Lamun nya maneh teu boga dosa, lain jalma jahat nah masuk gancang ubaran yawak teu kuat ku tiris. Mani bawa kaku kieu yeuh. Mitra kaum dangu atuh gancangna carita. Eta mang wikat mate laju we dicageureukeun ku sajaka sagara kiwari mah geus hanteu kapulusan. Pikeun mang wikat mah saeulanan mah percaya we cenah ka sajaka sagara. Ana di pikiran nya oge cenah lamun nya eta jalma jahat. Tangtu we sajaka sagara teh bakal maehan ka dirina. Jadi benar lain si Ujang nu geus nyieun laku tindak kajahatan teh nya. Nya mang lain uing. Uing mah beunang ku pitenah. Lamun mamang teu percaya ka uing mah, hayu we urang bareng atuh jeung uing urang neangan eta jalma jahatna. Sugan gancang kapanggih. Mamang rusa gancang na mulang. Lantaran indung jeung anak mamang teh nungguan. Nya soalanan mamang teh percaya we ka maneh. Sujang, ayeuna mamang rek mulang. Jeung deui waktosna parantos beak. Euleuh waktosna cenah parantos teh nya kapan nya. Cageula urang tunda jajara carita si jaka sagara duwi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saheulana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.